Iya Kiai Hairun dek hajat aki berarti geus marah bae pamajikanna, heuy geura malik kebo pan urang dek hajat atuh kudu pake daging. Oh dek dinaon kita daging dek disemur sia mah sia bae urusan dapur ke aing nu meuli daging mah kalem meuli sakilo pamajikanna godek bae iya kumaha nu diondang sabaratus 1.000 kok meuli sakilo. Ai sia urusan bae urusan mamarahan ka kiai ka salaki urusan bari ceuriknya naing ka isinan asana-asana ya ka isinan de kadinya deui Ki Hairun gara godog bae ta semur dah godog sakilo sakjana Ki Hairun keluar terus bae nya nama nuar cau kalutuk goplek dicacak ku nyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun gadinya naon ku situ dihijikeun atuh begitu meunah hijikeun cek Ki Hairun hijikeun ulah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun kadinya bari mana budak aju di bumbuan kadinya ditutupan kira-kira geus biasakeun mun daging teh mah angkat begitu diangkat jadi daging kabeh. Di Tangerang aya pamalingan kelas kakap ketika Syekh Nawawi aya di urang hiji eta pamalingan teh malingna saat eta maling kebo 5 nu geledek maling sepeda reli 5 kemudian jelemana dipaehan dipencit set nu boga sapi na jeung nu boga sepeda otomatis polisi ngerahkan sekuat tenaga untuk mencari pelakuna kesulitan ayalah nu ngabejaan di Belaraja coba bae soan ka Syekh Nawawi ka ditu coba mumpung aya di dieu Syekh Nawawi teh budak ulah neuleuh budak da tuh jenggotan ge ai beuki dahar majang naon ieu mah ieu mah budak ge lain sambarangan budak Kapolresna poho ngaranna kula tapi di catetan nama aya insyaallah soan lah ka Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lantarannya nama bahasa Jawa ngan disundakeun bae. Ya isos titik-titik lah. Oh iya ge. Ora bagus. Kita mah Jawane Jawa mau ora mengkonon. Kula lamun geus bahasa Jawa santri kula nu seuri. Pun walau orang mau ge santri di dieu sok didengekeun bae penting teh. Ci teu budak ngomong apa setan sih eta? Ya hiburan. Ada apa? Cek Nawawi begini, Pak Kiai. Di Tangerang ini mendengar ada kejahatan yang dahsyat. Enggak. Makanya Pak Kiai harus ikut tahu. Ya urusan begitu mah tuh terserah Bapak aja. Saya mah ibadah aja cek Nawawi teh. Bapak-bapak itu urusannya saya. Bukan begitu. Ini ada maling 5 kerbau besar dicolong, orangnya dibunuh. Kemudian sepeda reli saat itu dicolong juga, yang punya relinya dibunuh juga. Nah ini kami sudah kesulitan selama 1 bulan ini mencari pelakunya, tidak pernah ada titik-titik temu. Mohon kepada Pak Kiai dengan doa Pak Kiai. Oh iya cek Syekh Nawawi. Ntar dulu ceknya. Udah makan belum? Udah. Oh iya kalau udah tenang. Ini cepat ketemu kalau udah makan. Syekh Nawawi asup ka jero nyokot broklak eta paranti lamun anu hayang ngising cepet ngising. Baheula mah aya broklak wali mah kan. Aya keneh. Di tulisanna di sejarahna broklak berarti paranti lamun urang hayang ngiceun cepet. Nguras. Diberelah Kapolres eta. Kapolres bingung atuh aing bisa ngising di jalan. Naon hubungan pamalingan jeung broklak ya? Cek Syekh Nawawi minum aja di sini minumnya, nggak usah susah-susah. Kalau pengen ketemu itu malingnya, bingung nggak Polres? Jauh jasakan hubungan pamalingan jeung broklak. Jauh teka harti kurang ya. Asana urang lamun dibereng ke heula. Tapi kelantaran dibaksa ku Syekh Nawawi minum, diminum ku nyana. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, udah pulang. Ini di mana titiknya? Enggak usah nanya, udah minum broklak kok. Cek Syekh Nawawi, udah pergi katanya. Atau Kapolres naik mobilnya ngeng.
pelebah raja Cikande teh apa aya teh aya kali naon ngaranna teh Cikande kali naon ngaranna hah pelebah dirinya nyana hayang ngising Kapolres aing teu kuat hayang ngising gara-gara Syekh Nawawi ya kunaon atuh aing jadi kieu ya pamalingan can pugu beunang aing geus hayang ngising didinya langsung bae teh ka anak buahna pegang tuh mobil emang kemana perut sakit perut gara-gara broklak nih atuh terus ke handapan ka kali begitu nyana keur ngising dijuru aya jelema keur ngarokok bae set aya sepeda rel ini kali ya hiburan wali teh geus kitu eta ngising sapotong diampet deui teu ngisang-ngisang acan Kapolres besi lumpat langsung ditewak kamu malingnya waduh maaf apa gimana malingnya atuh langsung tikem bawa tak eta wali teh geus kitu meunangkeunana lain make satelit gitu. Make broklak iyalah hiburan para wali hiburan ahli-ahli marifat kos kitu diantarana urang lumpat di Syekh Nawawi ka Syekh Khalil Bangkalan begitu Syekh Khalil Bangkalan keur ngobrol jeung Kiai Arif saking asikna ngobrol asik perasaan geus salat asar begitu jam genep kurang 10 ditoelnya ku Kiai Arif Kiai kenapa kita belum salat asar Masya Allah lupa kita saking indahnya ngobrol agamanya nama lain ngobrolkeun catur emangna Kapolres Kapolsek Haji Pendi ngobrol ke nukar itu malulu pedagang bangsa gapleh malulu tamah nah saya Kapolres aing kadungkat dia cengnya tenang jadi murid saya nanti nah barang guys gitu caki holil 10 menit sholat kita enggak apa namanya enggak cukup ini kemagriban kita kalau sholat kemagriban ini iya cengnya sedangkan kan nama lain cara bapak-bapak sholatna teh bapak mah Allahu cek batur geus wah hebat amat tapi saya mah teu leutik eta urang dia ai Syekh mah pan langel sholatna Allahu akbar ku kehusuanana ku musyahadahna ku keindahan sholat gitulah Ki Khalil nah sekarang begini aja ceknya itu tuh daun apa bawa ke sini duaan di bawah tak ku Ki Arif saya di depan kamu di belakang kita ke Mekah aja lah yuk ayo jekelan Ki Arif aja sok berangkat ke Mekah set di Mekah mah horenganan kakarak jam 4 coba kita sholat di sini kan tenang iya teh hiburan wali tak kos itu tah kamari ge aya barang dicarekan gono kolot hiburan kan ngora Masya Allah nah ieu mun urang nyaritakeun hiburan para wali kula boga sejarah wali sanga hiburan anu luar biasa Ki Khalil Bangkalan geus moal kawadahan hiburan anak ulah kiai nu ternama ieu Kiai Hairun dek hajat aki berarti geus marah bae pamajikanana heuy geura malik kebo pan urang dek hajat atuh kudu pake daging oh dek dinaon kita daging dek disemur sia mah sia bae urusan dapur ki aing nu meuli daging mah kalem meuli 1 kilo pamajikan godek lah iya kumaha nu diondang sabaratus 1.000 kok beli 1 kilo ai sia urusan mamarahan ka kiai ka salaki urusan bari ceuriknya naing ka isinan asana-asana kaisinan di kadinya deui Ki Hairun gara godok bae ta semur lah godok 1 kilo sakjana Ki Hairun keluar terus bae nya nama nuar cau kalutuk goplek dicacak kunyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun kadinya naon kok situ dihijikeun atuh begitu geuna hijikeun cek Ki Hairun hijikeun ulah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun kadinya bari mana budak aju di bumbuan kadinya ditutupan kira-kira geus biasakeun mun daging teh angkat begitu diangkat jadi daging kabeh asana lamun Haji Pendi kos gitu asa ngajualan nya nama emang tololnya nama atuh ka bisnis bae lumpat Masya Allah nah ilah hiburan para wali mun kukula dicaritakeun encan Sultan Aulia Banten sah Maulana Hasanuddin Can Syarif Hidayatullah
encan ketika kula dongeng teh di perjalanan wali sanga boga hiburan tersendiri termasuk kiai-kiai nu kuarigi mun kula dicaritakeun Abu Yadim Yati Cadasari boga hiburan almarhum abah kula ge ngabogaan hiburan begitu tek bae di teangan ieu ka mana can abah sia ieu cak ibu teh abah sia ka mana tadi pandiuk bae di dieu eueuh ieu tamu tuh loba tuh teangan ku kabehan ku anak eueuh ai praktek teu kebal teh diuk bae aya naon ya cenah lain deh ti mana itu teh ti mana di dieu bae lah cenah ti tadi meureun ka mana ji atuh pugu di dieu bae tah hiburan bisa teu kadeuleu eta hiburan eta kula ge bingung pan di dinya bae tapi teu kadeuleu ku urang iyalah Syekh Nawawi sehingga begitu dididik ku Kiai Umar talar Quran guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran 5 tahun ka 3 sabaraha tahun teh 8 tahun tidak 8 tahun manehna hayang ka Jawa 8 tahun dah mulai ka Jawa teh di Jawa Timur 3 tahun nah lamun 8 tambah 3 sabaraha 11 tahun balik deui ka dieu saeun balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh 11 tahun geus bisa kabeh di Nurjaya mah kuari geus huisan boro-boro 11 12 pan ilmu ilmu fatulmu pohoan bae mun teu neuleut tulisan mah teu jala kadena aya tulisan engke mah paling habep kitabnya karena mau dipaling ngesan jadi kiai nak wassalam intaha kurang juga ngesan yang jadi kiai pun satu main langit ya Allah ya Rabbi didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun cak bapak nate di rumah mana mah misah bae belah ditu misahlah tanarap pasisir ngaranna didinya lah mana nanyeun podok umur 11 tahun loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot ieu Nawawi tetep kudu masantren deui didinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emak ngarek masantren deui cak emakna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan ditah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus ditah balik kakak abah ulah sababaraha balik aku renteu teh emak urang kitu apa henteu ngasantren ge emak urang mah teh yang balik mah balik bae mumpung aya keneh emak jeung abah geus mah ararese jasa waktu balik dulu masantren saminggu balik kemudian kaditu kesel emak ge cek mate aja masantren tanah nah kitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat sungken dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh ka mana bae ulah datang ka teh dibak cek cenah panggola mah budak nu make tongkat mah kudu 40 tahun umur 40 tahun ku ari ieu kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng dipayung mege henteu teu komo gula henteu tapi Syekh Nawawi kita mawa bawa bae ieu mah sewaktu-waktu aya kepentingan bawa ditanya saha ai ieu aki ulah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggihdeun ke Mekah ai kitu bakal ke Mekah cek Syekh Nawawi caki zaman hesekna pokona kuari bawa ke kapanggihdeun di Mekah jeung masantren berangkat na Senin antak kolot baheula guru-guru urang nu masantren ke Senin tah aya tah urang turus di Syekh Nawawi oh tak anu di dieu paingan aing mah salah asar pengen hese bae nanyakeun kana pesen hese penan pesen hese hese teh hese kalau bae aduh akur bae hese salah sajeng Senin ge berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa dibawa bae eta tek
aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Masantren lah didinya. Sakieu masantren cuman 1 tahun kaduana geus kita balik teh. Istilah masantren ka mana-mana deui balik baik kecuali anjeun teh ya ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah dah. Wari mah geus balik 2 tahun. 2 tahun masantren di Kiai Arifin. Baliklah Syekh Nawawi leumpah lain naik Innova. Lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuaring geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna. Ki Jamal mobil naon teh nu jangkung. Kula ge teh nyawa ngaranna. Pokoknya jangkung ge pokona. Kode namanya. Ki payung aya bae. Harus narik berkat belum. Masalah gitu. Yuk kita cerita dongeng guru urang. Tenar sadunia. Berangkat di Jawa Timur lempang datanglah ke Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teu tahan. Leles. Nya hayang dahar, nya hayang minum, nya hayang sare. Teu kuat. Ka mana ieu cekeun ieu pas di Alas Roban kudu nyilid jeung kudu sare. Nailah ningali aya lampu 2 kurungna luar biasa. Asana itu saung caknya mah ieu. Asana itu saung. Beuki ka jero ka Alas Robana, beuki ka jero bener aya saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditendenlah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh, nikmat amat cakna ieu. Aya ampar segala rupa. Ngan teu kudu si bebeja kanu bogana geus kajeun di luar bae lah. Aya lawang ka jero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae jana sare. Kudang ngadenge azan. Allahu akbar, Allahu a'lam. Azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cai. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui kaguha kanaon ka saung dicokotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai. Orangana nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Di deuleuan nyana teh lain orai saung bae. Geus bae beres jedek ieu bae. Ieu teh orai. Beuki aya eta tadi dinya. Ya Allah disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana rada sieun ngomong orai. Kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalentuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Wih, orai ngomong ka senawang. Urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai. Ngaringkel nyatek urang. Ngantu modar doang. Ora sare di dinya. Terus salam atau senawi assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam nawi hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah karim istimewa senawi. Baliklah ka dieu. Balik ka dieu ka Purwakarta ke Syekh Yusuf Asem Balawi. Didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula iwali. Padahal geus jadi wali, iwali ngomong sing hade. Nah, kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener bae pas magrib dah dihormat ku kabeh cek senawe kunaon dihormat ai tinyahueun ka aing ku dihormat bungeun senawe dihormat jaya malah goblok teu ngahormat siapa oh sabalikna senawe ngomong dihormat haji jaya mah hayang teu dihormat awas siapa pasol gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren telilah hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf Asem Balawi sasapu ngepel pas ningali di meja Syekh Yusuf aya masalah cek Syekh Nawawi aya masalah Syekh apa naon nanya ke guru ke sholat duha digerannya itu mana dijawab di sarahan wa'lam
wassalam titik-titik telepon deh tadi perengangan Syekh Yusuf keur ngadoa ada Gusti abdi boga masalah ieu sabulan ieu teka tebak ku abdi coba pang merekeun ilham tibana ieu teh datangnya coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ka kursi tadinya ngeri ngalian kitab dibuka aya geus aya jawaban disayangan wassalam titik-titik waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya ya Allah Masya Allah ditanyakan langsung ku Kiai Ainu patrol poe ieu saha hiji dua tilu oh diantarana aya Nawawi Masya Allah panggil Nawawi tadi wallahi cek guruna beusi teh ngaku demi Allah kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang da Arabna panjang digertaler sebenarnya namanya ayah Arab lagi wallahi demi Allah anjeun adalah lain murid kula tapi guru ciri Syekh Nawawi ciri kula mah murid ieu saha nu nulisnya ngaku nuhun buatan abdi alhamdulillahirabbil alamin langsung di aku ieu kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa embung kanyahoan batur mata boga kabisa teh embung kanyahoan Haji Nur Jaya mah pang-pangan ku ieu ilmu teh ketrokeun sakena mah kacang baru ditentukeun waduh ya Allah Syekh Nawawi istimewa idinya langsung titah balik inget ka indungna ulah waka balik mun guru can titah balik idinya geus beres titah balik Syekh Nawawi kadi kebeneran Belanda diurangkeun mujeun nahrif Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Hairun kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Hairun teh masantren tah di Syekh Nawawi umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi ngaji teh tamat-tamat Ki Hairun mulhat bae nya mah hobina mulhat sorry mulhat jog biara aja wali jog biara itu mulhat enteng mulhat ieu alfiah di kumis aduh alfiah di kumis ai mantek di bulu suku giliran dipagahkeun hate emang kumis jadi kerok beak kabeh Nawawi istimewa jasa Masya Allah balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali dua kali tilu kali ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek di bulu Syekh Nawawi ingat kaki-aki teh kayak kapanggih di Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakilobana di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudahkeun ilmu ka ahli-ahli Banten tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkeun berangkatlah Syekh Nawawi ka Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ka Mekah teh umur 15 tahun Masya Allah urang mah 15 tahun Ki Ihsan lempeng Syekh Nawawi geus piruh di otakna ieu ku ilmu di dadana geus piruh ku ilmu berangkat umur 15 tahun ka Mekah langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram eta Syib Ali belah dia Syib Amir ieu Syib Ali belah dia nu kuarima ieu jadi istana raja berarti disebutna gunung naon Jabal Abi Kubais Syib Ali Syib Amir atuh di kieu-kieu ge misalkan kamu hese nah kabelah dia Suglel ka dia Palak ini Palak Godim kabelah dia Palak Jadid nah etalah Mekah mun kabelah dia terus jalan ka Jihad Sud ka ditu nah ilah Syib Ali didinya lah Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah boga guru hiji Kiai Dahlan dua Kiai Nahrawi nomor katilu Kiai Dimyati nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati sabulan ngaji di Kidahlan sabulan ngaji di Kidahlan dipanggil Nawawi ka dieu
Iya budak pagahan. Aya naon gitu? Mama rek ngarang kitab. Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bubulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah. Tirage ngaji jurumnya, ngaji sangka alfiah. Teh mama mah rek ngarang. Tengah jawab sih Nawawi. Tengah jawab. Ngaleos. Mudah-mudahan ngan sakitu. Datang ke kamar ini daripada guru repot-repot mending ku aing beri pangaran itu. Hebat biasa repot amat guru tinggalkan murid bubulanan mungkin datang ka tahun bisa. Ieu mah bebeje we ka babaturana ampura besi guru neangan ieu kitu keur ngilih heula Nawawi sakedeung moal kebal gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti beunang kabeh dikarang punya hanya 2 minggu wakila adalah 2 bulan panggil ku guru Nawawi kebal amat coba ditah ka dia dibawa kadinya ngahareup assalamualaikum sampura gila amat ieu aya naon kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan satahun kula mah ieu pangningalikeun we kitab ieu begitu ditinggali ku guru Kiai Dahlan ya iya menunduk di karangku aing sapinah teh eta sapinah cuma 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30 ya Allah eta ngurucut cai mata guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu di karangku mama ku anjeun dipilaan masyaallah mama mah bungahna luar biasa kok bisa sarua kieu ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ke 16 ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal langsung guru na aing mah gahanaon dia tuh kasih ieu naon guru dipagahkeun ieu kos modelna ieu murid ya Allah ya Rabbi dipanggil aku Ki Marzuq awi tadi siol sok hore gitu kurang jangan terus-terusan karangan dia eta deuleu di tukang kurang alif hiji sedangkan Ki Marzuq geus buta Ki Marzuq geus buta mamang daripada Syekh Nawawi cek Syekh Nawawi aing eleh ke enek buta nyana nyahoon teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji coba ditingali bener kurang alif hiji tidinya nyana minta hampura ka Ki Marzuq hampura kula turunan ilmu mantak itu langsung sombong guru siap kos gitu lain sombong karunya masalah guys Masya Allah eta teh Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana Ki Nur Jaya ge pernah leungit dicangan ku Mbak Ucu Jaya ka mana Nur Jaya jol teh bener pasti mana ya pasti mana itu tasi mana pada wah barang dibales surat cinta parenganan mogok belajar cintana ditolak emang lo potongan ditarima iya nama ya karim jauh amat beda nak Nur Jaya jeung Syekh Nawawi nya Masya Allah Gusti Allah ngagung gitulah Syekh Nawawi keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta ya Allah ya Rabbi terus nguntit Ki Marzuq ai dimang mamual bisa nurunan ngan coba Ki Khotib aya Ki Khotib As-Sambasi aditu ceri Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzuq ilmu na mah teu milu tapi nyahueun kesalahan kitab kula tah kula mah hayang kos kitu mun bisa kos kitu kumaha atuh hebat bae Syekh Nawawi teh mal dibere ku siapa hayang hebat atuh kumaha bae pokona mah kula turunan bae kana naon diturunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji nomor kedua daharna kudu 3 huap bae lain 3 huap Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150 waktu sama ngalewi 3 huap bae nomor katiluna mun sare ulah pakasare kecuali geus punduh jeung sadarhan
peting tetunduh ulah sare, berang tetunduh ulah sare, can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare. Eta bae lalakana teh memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khatib Sambas seperti eta Syekh Nawawi. Milik Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi. Sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-zam. Tidinya daharna keur boro-boro keur loba, keur boro-boro keur loba ge tetep 3 uap bae. Mal katuturkeun ku urang. Tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khatib Sambas, maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sarua tah jeung kiai itu nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeuleu aras, kadeuleuan segala rupa, sakumaha nu dina hikam teh. Kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, kadieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyatna luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadet ditangkap ku Belanda, nadet dibunuh, berangkat deui ka Mekah, di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa. Jaba ngaji na anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Sunyararas. Jadi sifat kepanglimaan perangna anu luar biasa sebab teureus ti Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nah iyalah Syekh Nawawi nu ku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saenggeus ka Jakarta kapanggihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadenge aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ka Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman, pelukan, saenggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid. Eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditinggali Syekh Nawawi, kurang ka dieu saya tik dieu Syekh Nawawi, kurang sedikit. Menurut Palak begini. Tetap Syekh Nawawi kurang ka dieu saeutik ya, kurang ngaler. Adu argumentasi tuh nu eleh nu menang. Eta Habib Usman diajak ka luhur sebelah mimbar. Ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ke 17. Habib Usman geus jadi mufti. Bib, lihat ayo apa? Masya Allah, Baitullah. Kadeuleuan Baitullah. Langsung ditangkap ku Habib Usman teh lek diciuman mundur datang tangga gorli kabehan. Embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium pan kula mah ieu mah lain Habib mestina kula nu nyium pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa ieu teh ahli waris nabi kula wajar nyium maneh teu bisa cek Syekh Nawawi kula nu kudu nyium maneh pak embung ngaguling ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun, Masya Allah. Ai diondang bagi kieu bae nama. Ai nu teu cium tangan we. Hei. Cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi Poharaja. Tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali itu jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokabe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan. Tak itulah Syekh Nawawi ganjang ceritana Syekh Nawawi berangkat deui ka Mekah. Masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah anu tadi disebutkan kakarak ge ayat 2 maziah. Hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua na nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawini. Kemudian masih loba keneh maziah
anu ditulis ku para ulama-ulama hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu diistikharohan ku Kiai Abdul Hamid Suruhan tetap bisa dicetak di istikharohan deui ku Ki Maksum tetap teu meunang dicetak istikharohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani kemudian dicaritakeun 60% hasil ti keluarga anu di dieu tapi tetap ketika rek dicetak ieu insan aya sampai saat ieu manaqibna geus terangkum tetapi tetap masih encan aya izin cetak wallahu a'lam kumaha bawa. Nah ialah di antara keistimewaan Syekh Nawawi masih loba keneh masih keneh maziah-maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten urang teh urang Banten jadi tatangga jeung Syekh Nawawi di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakan ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngarang-ngarang nu sakitu istimewana pertanyaanana cuma 5 gitu dah kunaon bisa pinter gitu jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi la itu jawaban leutik udah mah surat mau 5 lembar usina mah wile seetik jasa itu mah ngajawab 5 dijawab wah harusnya 5 teh kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beuki lauk lamun beuki lauk eta biasana teu cerdas tapi kok ieu mah secerdas ieu dijawab ku Syekh Nawawi wah sanajan di sisi laut teu pernah ngadahar pepetek acan Adi Jaya mah pepetek mati tombol mah terus. Nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna. Kaifa dijawab waktu. Masya Allah 2 versi. Iyalah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mentak aya bae wiridan tu Syekh Nawawi wiridan kitu pantang laut. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kada wa ya mubinu abini ila kada terus itu doa pantang lauk mun santai belek bae nah iyalah kudu di pantangan lauk ulah sok ngadahar lauk aya endog mah atuh teu nanaon lamun teu jeung endog papantengeun nah aya lauk pantang aya endog terus sarua bae eta mah jadi Syekh Nawawi itu seperti eta nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ke Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna setik deui naik Kiai Zaini Dahlan kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato numantak Syekh Fadani ma an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato dina tafsirna dina fikihna dina qiraatna dina segala macamna seluruh Kiai Haji Mas Abdul Rahman nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin lahir Asnawi hiji lahirna teh babari begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna umur 12 tahun Asnawi talar Quran percis kos nu arah di dieu begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersani Gusti ramana dipundhut ku Gusti kaya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa tapi ramah ti leuletik
kos sapi gue gitu tadi ramah nakadele ben kurang jojotos kalau masalah jadi standingnya tah dibikin ke umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ke Mekah dilaksanakeun pasantren lah ke Mekah umur 17 tahun lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi cariin nanaon lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat teh Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ke Mekah boga guru 3 hiji Ki Mutalib nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas dididik kutiluangan lantaran pendak sareng Kiai Ahmad Khatib matos sepuh Kiai Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Kiai Ahmad Khatib can Anggris diajar ngaosna can Anggris diajar ngajina can Anggris belajarna lantaran indung ngarindu 3 tahun kita balik-balik berarti 17 tambah 3 umur berapa 20 tahun datanglah ka dieu saenggeusna datang ka dieu lantaran zaman harita mah zaman reuit maka dipaksa ke hayang dipaksa kita kawin ai mamang mapan hayang orang memaksa bedanya gitu umur 20 tahun kawin saenggeusna umur 20 tahun kawin siap rek nyieun pondok pasantren didinya aya Kiai Sohib dimengge cek Sohib teh Asnawi ulah kena-kena bisa ngaji ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah haji kuari erek magahan ngaji pondok pasantren malah lakona jauh ka ditu lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pasantren maka ditu na teh kudu siap perang ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu geus terkenal di Mekah ge komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut akhirna anjeunna datang ke Kiai saenggeusna datang abdi bade dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu si maseri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada teh awas ya geusan jadi besana ai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bahwa salah ku kula ngadukung jasa saja itu juga bagi bangkrut negara didinya dilanjutkan ku Kiai Ahmad Sohib saenggeusna dididik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher ngaji tafsir bagus maher ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana diciduhan ulah marah di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan geus 50 juta santri atah tawa kos kitu matuh nonjol-nonjol ke wiridan oh ti dituna santri mah zuhud
dididik ku Ki Sohib, cuman tetep begitu dididik can anggus jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikir mah ieu salah zikir teh nu kasieu teh moal manjing ka jeung teuing ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti, Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui. Joh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek. Mana di dieu pendek? Cik eta jelema teh mana Asnawi? Aya kita gade. Diuk. Anjeun diuk. Terus ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu di doa tadi ngan abdi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid yang merkhotib ngaranna Abdul Karim guys berangkat deh hibar ke Mekah teh dibere duitnya nama embungan diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna kaluar ti imah begitu kaluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana tuh kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawawi ke Syekh Asnawi saat bentak kaciri kula ge kita pernah jadi Mujaya bener ini serius mah ulah ka seriusan beuleuh jai nah tuh beuleuh mana teh kadele diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun masalah lamun memang motif na ibadah baturai didinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari tadi babaturan kula aya nu tas kawin teh beja pula geus kawin cenah tapi dek ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli portuner haji daya mah ja tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada
tolong tadinya ya belum jasa lembagaan sapi dah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban banin kalau mau banin akannya doang kanu sejen mah terutama puluh pak min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deh ke rumah kakarak di Irinan Kiai Sohib Irinan Sandes Irinan jual deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyeun lah pondok didinyalah terus ngawuruk Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi jada di NTB ku Belanda loba santri loba masyarakat tu datang Belanda nginteh wah iya ya musuh aing cek Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri dimusuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kal wahsy jadilah anjeun seperti satok kesir sakitu doang amanat ti guru torikohna sir kal wahsy maneh cicing kos hewan kesit lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kayak ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplek luar biasa jeung sejen ge kitu kene ketika tarojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak nya teu bisa keur ngobrol-ngobrol aya kayak anu make seragaman sa itu camat bangunannya terus bae ngobrol ka jero nya nama aju di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung kumaha ya hese nya nama aya RPP ge lumpat aya sasahat ge lumpat masyaallah percis kuari muridna kinerja kitu eta percis dilumpatan bae ngan mana maka pendopo jadi dibalik itu mana teh sia jaya bulan-bulan teh kasih budak iyalah kulo mah tadi ceritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid sirkal wahsy eta teh hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi beuh pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi sanggeusna ningali manehna ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu nyilip kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ka kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah da tilik ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun ka Ki Jamal kula teu pentingna di mana Muruy eta aya ge Buruy dina kampung Muruy di dinya nya nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santrina mandalannya Masya Allah didinya tanya ada terpercaya malah si Asnawi kekara kuda kamari dipercaya tekebal tsunami modar kalau sembarangan mantap mun haji jaya ngomong sih ada nya nama keboba di pojok beres sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat
Inilah Masjid Nukuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres fondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek sarasa urang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teka tangkal ku gede-gede tangkal kayu cek si Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikempakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu be anjeun dek ditular teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang Masjid Caringin sakitu bae kamu nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik ka BH kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir kos kitu teh Asnawi teh nu mantep urang di jarahan teh lain ngalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku kabehan sanggeus ditonton cek si Asnawi teh kudu ditonton engke ge leumpang sorangan ka Caringin atau baralik kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya di Caringin. Masya Allah palingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos sapi urang resep deh kos kitu jadi kiai rasana bangun dek menang teh kitu urang gelut atunya nya lagi lamun gelut mah ya cek cenah ge ngomong lagi rame ieu dinu sepi ngomong geus eleh dan dirisna teger kadengena. Masya Allah kaserta aja mata ilah si Asnawi atuh diragajian jadilah balok-balok nate memang di Lampung Selatan lumpang sorangan mementak sing ade etang masjid eta diberi ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horing di luhur paranting musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat. Jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot. Haji Nur Jaya dipercis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah nu maot teh geus sarua. Istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Asnawi keistimewaanana di antara keistimewaanana deui begitu Masjid Banten dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikanana jeung mitohana masih geneh keturunan ti Banten siap Syekh Asnawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal balik ka Caringin dibentuklah panitia sampai dibentuk terus mulai ngabangun Masjid Caringin duit kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya Kiai neangan duit mah tuh ka Lampung mah moal mah kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ilmu urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta maning ka Jakarta cek si Asnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cekna saya aya dipercayain kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu nah ieu mah besi dek nulu mangga besi teh doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sekali bae cek si Asnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek dibawa teh dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teh mahi tah cek sapik tuh ka duit teh kan tapi lain lirik tama pik kalau umat Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta
ulama asok ngamati dina mankoba dina non kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehana lalampahan ke Jakarta saucap nyata nyana ngomong kos kitu caduk masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning di Lampung urang mau aja di Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung aja dia jangan duit kudu ke Lampung. Nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin pelila kadengi ayat kehuruan di Lampung boga murid waktu manehana ngajar di Lampung kahuruan Allah nu nyahoeun nyana hungkul ningali Allah nu ngadenge iwal ti manehana turunlah nyana ka bak masjid nu handap tadi hareupeun masjid Caringin aya bak didinya turun kujana disimrekeun parum disimrekeun 3 kali parum dicaringin anu disimrekna nu parum di Lampung Masya Allah tak urang lamun bisa kos kitu teh istimewa nah ieu walaupun geus teu kudu dicaritakeun anu jelasna eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina bahkan Belanda bahkan Jepang datang ke manehanana Jepang harita anehun kasih asnawi loba keanehan cuman kafir makos gitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirnya ditangkaplah si Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teureungnya nama beki munajat ka Gusti Allah cak jangan nikmat horeang di penjara teh beki munajat ibadah teh sebab ulun nu ngahalangan iwal ti diri we jeung Gusti Allah ya karim bingungan Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup Allah sorangan tidinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun teu bari kaliarkeun bahaya ya itu aja asawi nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita teruskeun pesantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tidinya langsung maneh anakna dikaluarkeun sanggeus dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina manakibna maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh berperang santri loba nu korban lain dari dicarini diserang di Pandeglang lain 200.000 nu kena bayonet pararae jadi syuhada tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit yang melanjutkan perjuangan nah gancang cerita dari lantaran singkuring ngomong dipotong-potong baik tahun 1800 gitu 90 tahun 1900 gitu 90 sabaraha eta tahun 1993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan kurang kabehan tahun sabaraha pupusna dijelas mah umurna 87 tahun anjeunna pupus muridna diantarana di Tangerang loba Sidra Umar lain lalagaan jawara teh lain lalagaan jawaraan lain sebab Sayyidina Umar maka pancek kangjeng Nabi seserihan kangjeng senyum naon tuan senyum setan sieun ka maneh eta teh kira-kira cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan nyilim Sayyidina Umar geus senyum bae Tuhan sok mah usieun setan atuh kapan si eta mah ditutur-tutur
Dek mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan. Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan tuan ieu. Begitu dekat dia, purabat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sidina Umar cekan. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama. Lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sidina Umar dina Bukhari. Dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah, langsung dakni. Ka dieu ka abdi keun kos kitu mah. Nyingkir tuan nyingkir. Kayak heula Umar ulah main dakni bae. Kangjeng Nabi. Eta kuna ku harenges-harengesna. Mentek Al-Faruq. Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh. Pan teluh teh setan di bawah setan. Bisi kadatsieun kadatangan ku jurig. Denden di unggal lawang. Umar Al-Faruq. Setan. Aya merek eta sieun aing. Umpat setan. Ngumpat misalnya di Imah Haji Pendita aya eta merekan Umar Al-Faruq moal wani. Begitu Haji Pendita kaluar, nah. Aing sieun ge ka itu ka sia mah di. Ulah keluar kuduna. Tetap diintip setan mah kan hebat. Aing sieun ge ka itu cekeun. Tapi keluar awas ya ku aing. Geus diancam bae ku cenah. Keistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur. Cikangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kukula dek dilawan ta malaikat. Mane mah macem-macem bae. Lamun masih kena pikiran dan anu ieu tetep kula mah dek dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener teu ngalawan. Bener henteu. Eta kan hebat sahabat bakaran itu. Mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sidina Abu Bakar. Nah, ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat, kuburlah di dinya di pinggir Sidina Abu Bakar, ya Kangjeng, ieu Sidina Abu Bakar Siddiq, ieu Sidina Umar. Tak orang adab-adabanana mun ziarah teh ngan teu bisa kuari mah. Miti maju, mundur ke belah dieu, ke mundur deui. Antara kitu makomna set. Ieu Kangjeng Sidina Umar, Abu Bakar, di Sidina Umar. Kududa urang mundur, adab-adabana mundur dina riad. Kuari lamun mundur katakol malah askar. Urang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun. Nah, Sidina Umar maot. Kuburkeun nu mingpin Sidina Ali. Beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil, nu terkenal dengan kejawaraanana. Saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar, musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun. Maka saat ieu nya geus aya di alam barzah. Doakeun ku Sidina Ali, beres ngadoa bubar kabeh. Sidina Ali ge mundur. Begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Aya ngadanya keur
atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sayyidina Ali mah kan masyaallah bisa dibukakan hijab kan suara Sayyidina Umar bisa kadenge. Langsung tiup di Sayyidina Ali kieu bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat man rabbuka. Cik Sayyidina Umar teh pangeran aing Allah, ai pangeran maneh? Sayyidina Ali di luhur teserian. Cek Sayyidina Ali bener ieu cenah. Masya Allah kari. Cek malaikat teh jieu teh pangeran aing ge. Allah sarua sesama pangeran Allah. Kok make rupa nu ieu? Cicing wae tah malaikat. Diteruskan wa man nabiuka cek malaikat. Iya digigir tah nabi tah digigir. Aing ngarendeng geunyana tah. Cak nu saurang deui, emang ieu saha? Ieu Umar. Atuh kunaon ditanya. Atuh aing ya Umar mah moal ditanya cek nya. Jawara tah mah atuh. Beuteung ngalaleos, kayak kada ulah ngaleos. Robah banget ulah make banget anu nyingseunan mukminin. Kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge. Tapi mukminin ulah make banget euy. Awas ya mun make banget nu ieu deui awas wae juga. Malaikat lapor Gusti Allah. Gusti, kuara ieu mah jelema. Cak Gusti turunkeun banget sia rupana. Beres, Sayyidina Ali seserian. Kapangi kan baca seserian Ali kuran mana mata daku kun make seserian aduh nyata ceknya nanti anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dek dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin. Sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir tepati sieun jasa tepati serem jasa rada bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum seetik Sayyidina Umar bahara jasa. Dah, bantak ayeuna malaikatnya lamun nanya wali teu keras. Bab ingat ancaman sino awas ya kowe. Eta Sayyidina Umar ka malaikat diancam. Teu kira-kira tah. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sayyidina Umar, cinta ka Sayyidina Utsman, cinta ka Sayyidina Ali. Lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema. Dua anu jawara hiji Sayyidina Umar, dua Sayyidina Ali. Piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud. Kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana. Di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana neuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah. Sebab nyana pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeun nyana laku bae. Urang mah pan ngemblok pedagang ya. Ngitung deui, Deres teu buruk mah nu buruk mah pan hese. Dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu. Muter. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ba asal geus aya di leungeun nyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae. Maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah. Ribuan onta ketika perang, ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana
berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar komo ka hareupna deuk dipiceun ka mana jelema kuat tambah ta'ziranana 40 jadi 80 Wari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok di ta'zir di 80 aman negara ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obatan baheula mah sakadar aya magadon nyuriahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igomah ditiru eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru ijarago nipu urang Indonesia mah bararisan mau obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal nu palsu nah asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus timimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia orang keliru di dunia mah di akhirat mah moal di akhirat aku malaikat ditinggal besok memilu ka ditu kiai pan kula kiai lain ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah ya Allah ya Rabbi ieulah carita Sayyidina Umar maka dicatatlah dina fikih had jelema nu merdeka syaribul khamri adalah 80 cilidan abid 40 cilidan nah eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat nomor katilu teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu nah karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca nu dibaca nangan sabaris ai ngacona mun henteu di tek ku masyarakat trek terus bae eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbah
diuk dosa sebab diangkat sarakaat geus dipisah dua khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy Aisyah goblok sia aing garusak salat aing sia. Nah eta lah mah khatibna kudu nu paham. Ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa ma yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Atuh mah khotib buat barang lalagaan. Bila perlu main coklak di dia. Atuh khotib dah kudu dula-dula pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah. Dia acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mata 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan. Hanya sholat nundutan. Imam geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa. Aju nu digigireun ngantep deui. Harupa imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kakara kudang. Nya deuk nangtung isin tah. Deuk diuk bae pan nya salat. Kumaya aingnya cekir. Saya sih hade. Ya, urang bae urang heula mimitian sing rapih. Teangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel. Dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu. Tinyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidung ngetan kul tarjamah keun dibaca lain haju acak-acakan hayu tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah siang ngaco aing mah tagok aing ku sora sia. Aduh, Masya Allah. Nah, terjemahkan. Terus ayat terjemahkan. Wasiat terjemahkan. Ayat diterjemahkan mah. Pernah naon terjemahkan. Usikum. Iya ya bitaqwallah. Kula wasiat ka kaula jeung kamari kabeh takwa ka Allah.